Mang. Bobo kene teh mah. Kudu loba kene dikersakeun ku ieu mah. Ya, tungguin liwat-liwat aja. Alasannya. Bang. Rek nanya ka Mang sebenarnya Mang. Naon atuh? Ari nu Rek nanya. pangeunah-ngeunahna sato naon nu pangeunahna sadunya mah. Sato naon? Habe sato ge ngeunah meureun atuh da anu bisa di dahar mah. Lain cek di dia Mang, lain sato mah ieu. Aya salah sahiji sato anu pangeunah-ngeunahna di alam dunya. Naon nya asa kakarang uping mah. Sekala sato na. Sato naon Mang? Oh, kita mengatur geus lain jero pengalaman apa mah. Jero kan pedai sato nu pangeunah-ngeunahna sadunya mah. Asa kakarang ngadenge. Ya Mang. Naon geulanya. Lain ayat teh bener. Ya Mang. Yang apa? Aja ngomong kan apa mah tuh dah. Asa kakarang ngadenge lagi sato nu pangeunah-ngeunahna. Nu pangeunah-ngeunahna mah Mang. Ya. Anjing si Omay. Nanya tuh. Aya tah mah Iya tuh. Mang, nu pangeunah-ngeunahna